Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah-mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-24. Para mitra sadaya masih keneh janten pertarosan saha nu bade ngaguna si kalisna nalika disaung teh para wargi sadaya kacan tiasa kajawab dugi ka ieu dugi kadanget ieu teh can teu kajawab para mitra sahasana kemungkinan oge aya kemungkinan yang Ishak kitu para mitra sadaya atanapi modin atanapi memang salah sawios anu memang para mitra nyepeng ieu lalakon teu atana nu namina armada teh saha tu para wargi nah leres teh armada atana pisanes mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng anu judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang sareng saha salesna anu disebat Jawara Gunung Manglayang teh para wargi nah armada nah Jang Ishak mangga atuh para wargi ieu hiji pertarosan anu teu acan tiasa kajawab dugi kadang ieu masih keneh panjang ieu dongeng para wargi sadaya mangga urang hanca bae carios nyambung nu judulna Jawara Gunung Manglayang karangan Bapak Tatang KS atanapi ku Mang Jaya disebat wanohna we lah Watatang mangga urang sami-sami hanca heuleut satengah jam nu kira-kira pukul 8 di luar sadanu keketro kana panto atuh Ustad Winata meuni curingha disangkina mah masyarakat anu rek maluruh nyimas lisna geus daratan tah saha nu keketro kana panto teh Jang Ishak nu rek ari ini kitu geus kadarieu mun rupina mah tema Jang Ishak bari nunda beas meunang isikan dituuskeun heula dina luhur jubleng cing teang heula ka itu lamun nya geus daratan ge kitu dagoan sakedeung ama keur maraban heula manuk saur Ustad Winata teu hararese Jang Ishak tuluy ngoloyong ka patangahan ari Ibu Aisyah calik bari teu weleh ngangluh bae teu aya pisan kaberaganana kaletrek Jang Ishak ngalaan kunci panto ana berai huleng Jang Ishak ngahuleng ngadon mencerong kana beungeut siga nu jantungeun geus kitu pok nanya semua asa-asa bari teu leupas tina paneteupna ieu teh sanes Nyi Mas Lilis kitu pokna tuluy ngareret ka saurang lalaki nu teu wawu nuhun abdi Mang Ishak kapan abdi teh lisna teh walar eta mojang si horeng Nyi Mas Lisna neme mulih dijajabkeun ku saurang budak jajaka tayalian Romli Gusti nu agung alhamdulillah nuhun Gusti nuhun Jang Ishak teu sirikna sujud dina lawang tuluy nyerilik ka tukang bari ngagegero Ustad Winata ama Ustad itu aduh Gusti nu agung alhamdulillah itu ibu Jang Ishak ngomong batak pikareuwaseun atuh Ustad Winata sareng garwana tingkorejat ngarandeng aya naon Jang Ishak aya naon ieu teh Ustad Winata rupi nu geumpeur nuhun Gusti nuhun itu Nyi Mas Lisna mulih Nyi Mas Lisna Lisna balik nu bener anu balik jadi teh Jang Ishak saur Ibu Aisyah bari ngaleleper sapertos neurewas sumur itu Nyi Mas Lisna terus mulih sareng pabeget ibu tema Jang Ishak atuh tina pakating kumilu bunga ngomongna semu geumpeur cing nam ibuna urang buktikeun ka ditu awas lamun maneh ngabobodo Ishak jawab Ustad Winata meuni teu sirikna sagala didupak kitu deui Ibu Aisyah garwana nyirilik samalajang Ishak genuturkeun barang dugi ka patengahan sirilik Nyi Mas Lisna nyirilik bari nyauran ibuna Ibu Lisna duh Gusti nu agung syukur teuing geulis hidup salamet kero para mitra Ibu Aisyah terus silih rangkul bari narangis paungku-ungku bari ngarandeng alhamdulillah wa syukurillah nuhun Gusti nu maha agung nuhun Gusti Ustad Winata bari nampakkeun dua leungeun teras ngadua wireh ingkang putra tiasa mulih rungku Cisoca nyalangkrung ngaraos suka campur sedih lesot nangkeup salira ibuna sirilik gabrug ngarangkul ka Ustad Winata ramana bari nangis atuh Ustad Winata ge sami ngaluarkeun Cisoca syukur teuing Nyai anak ama bi anak king bisa balik deui bari aya dina kasalametan borota dina mah poe kabeh masyarakat di dieu rek nareangan deui hidup
Aina datang pisan syukur gelis yang Isak wayah KB masyarakat di bejaan bari kokol ku kokol tabu bisi marena rek arinit sok buru-buru hari itu saurna deui bari ngaresotkeun rangkulan salira Nyimas Lisna kilek kabrung Nyimas Lisna ngarangkul deui ka ibuna sedeng semah nu ngajajabkeun ke acan aya nu naros deg-deg jang Isak ka tukang nyokot kokol sirilik ka hareup terus nakolan kokol bari cocorowokan sirilik kawetan sirilik ka kulon. Woi, batur-batur, Nyimas Lisna geus datang. Nyimas Lisna geus datang, woi. Batur-batur, Nyimas Lisna geus datang. Nyimas Lisna geus datang. Kitu cocorowokanana jang Isak puguh we. Sasat masyarakat nu deukeut anu anggang anu araya kabeh kalaluar ti imah. Nyalampirkeun ka jang Isak nu keur nakolan kohkol di buluan batur. Saha nu datang deui Isak saha? Tanya sababaraha urang masyarakat. Malah awewe anu nanyakeun saha atuh nu datang teh teh mah ngadewas teuing mani galecok Nyimas Lisna geus datang teh mah jang Isak atuh geus di bejaan tuluy ting corowokna bejaan nu sejen kitu ting corowokna masyarakat tong boroding nu aya di ari mah sanajan nu geus kakarebon oge ting bertek cul naon muru kabeh masyarakat salemur tamplok kabeh pada datang ka bumi Ustad Binata pada hayang ngabageakeun ka Nyimas Lisna atuh di patengahan maniheureun usik jeung ngamalinga gederot teu puguh dengekeunana nu di luar ngagulung can bisa asuh puguh Ibu Aisyah ngaraos asa dina pangimpenan lain bobohongan tos para saderek anu tos nepangan mah mugi kalaluar itu hawatos nu di laluar pae narpangan punten we sanes ngusir saur Ustad Binata atuh nu geus narpungan kalaluar deui diaplus ku nu acan samalah aki Aceng ge gancang nyampeurkeun bari hahahe seuri tos di mana ujuk gelis? Nah, aya kumadak ngageunyeulkeun keur ari si Baheno. Bieu aki keur ngopi bui boleh di dapur kari sabotong deui kuat ka dibabetkeun sabab ngadenge nu ting corowok nyebutkeun si gelis datang. Nuhun gelis nuhun. Cek aki Aceng bari ngusapan tonggong Nyimas Lisna. Samangsuna aki kumaha damang ki? Saur Nyimas Lisna bari socana beueus keneh. Alhamdulillah Nyimas dikersakeun. Kubus di Maha Agung aki masih kena dipaparin jag-jag dipaparin kene kalimatan lahir batin masih kena dipaparin panjang umur kamana wae aduh si gelis teh aki milu jeung barudak ngarora milarian Nyimas geus beung ka ditu beung ka dieu sugan mana nepi ka bungkung tonggong aki teh gelis cek aki Aceng torojo ti urang budak jajaka norojo rek ngabagiakeun ka Nyimas Lisna samalah nusa urang mah meuni saselendep ngadupakan batur ngaliwat ka hareupeun aki Aceng oge teu punten-punten acan kajeun irung aki Aceng rek kagaris ngan harita ku aki Aceng ditepak palebasikuna kuat kangerepeng cacakan teu tarik oge da puguh dampaleungeun aki Aceng teh nya geus aki-aki dieusi teu nari si juing teu jeung adeuna keur kajeun irung dewek kagaris teh punten kitu da moal matak buruk bibir nyebutkeun punten-punten wae maju balina ge basa mah teu kudu meuli sia aki Aceng siga nu keuheul si horeng budak jajaka buraung tayalian modin jeung pada baturna hampura tuh ki dacan ka garisna oge sanajan-hajan ge cobaan das deuleu ka hareupeun kolot kitu peta komo lamun geus ka garis kana cukang irung dewek pilaku si kusi lain tinggal beletok keneh di kepang dewek temal aki Aceng solongkrong modi nyelongkrong sasalaman ka Nyimas Lisna nu keur tungkul Nyimas damang pokna pangesto Kang walar Nyimas Lisna ponok bari patare madampal panangan tapi pamuluna Nyimas Lisna rada baeud semucua mangsak puntennya pangyanakeun cai kanggo ieu Kang saurna bari nunjuk ka Romli anu ngajajabkeun harita Romli meuni lungguh tungkul buah-buah anu disebat ka bara gunung Manglayang teh Romli barawar kitu aya dewe pertarosanna teh nu tiasa kajawab deh meulit ye dongeng bara mitra saha sarasna jawara gunung Manglayang nah armada nah Romli atanapi nu disebat Simodin atanapi para mitra jang Isak kitu buah-buah ki Aceng nya jawara gunung Manglayang memang urang teraskeun ieu dongeng para mitra masih keneh panjang rame mangga Nyimas tema jang Isak teu hararese gancang ka tukang rek nyician cai kopi keur semah nu ngajajabkeun Nyimas Lisna tah geuning ki Ustad Nyimas keur saning kaburahan Allah mah kitu anu jandan putra tiasa muli deui mung saena we barudak teu acan arang ka dieu teh leres ki
paingan atuh saur aki kada angkat na tabu salapan nyaeta we pun anak bade sumping sateuacan warga di dia arangkat eta mah kaleresan ki Ustad sanes aki urusan urung winara udal meuh parantos kitu we keur sading kamurahan Allah tah euy barudak moal jadi lain cara pete dan urek dipaluruna ge geus aya ayeuna mah urang kari muji syukur we kanu maha kawasa cek aki Aceng pok saurang lalaki tumanya jangan moal cios bener ki nya moal tulus naon moal cios angkat milarnya nasi lilis kawas nu weureuh sileng masih omo rek tulus kumaha hari nyimasna geus datang mah atuh bisi lain rek ini maju we ka ditu ini corangan bari oge cek aki Aceng bari ngahehe seuri Terila masyarakat anu ngabagiakeun Nyimas Lisna pamitan baralik sewang-sewangan anu aya lintang ti Aki Aceng Modin jeung baturna duaan tapi kurunyung deui darat satangana Modin limaan jeung Mang Subinta bapana Modin manehna kapaneurian ngabagiakeun ka Nyimas Lisna. Aduh nuhun deui Nyimas tos muli kumaha dawang geulis. Mang Subinta nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah Mang balar Nyimas Lisna bari ngaliri ka Romli di barang datang melenguk kawas buek menang mabuk dikecet-kecet tabu sabaraha sumping teh Nyimas Nyimas Ustad Mang Subinta ngareret ka Ustad Winata nembe mang kinten tabu dalapan balar Ustad Winata Umawi mang terang na mewe nuju ieu ngalareskeun di sorokan ya istri duaan sesauran mani hari weus-weus ngawartoskeun Nyimas Lisna aya muli enggal mang ka dieu ngiring-ngingah we kalayan nganuhunkeun pokona mah ku ayana tuang putra parantos muli deui kalayan aya dina kasalamatan da kitu. Alhamdulillah geuning mang dikersakeun pun anak sumping nu sakawitna mah dinten ieu teh sadaya masyarakat barade angkat maruluh pun anak mung kabunjang sumping tumali kitu ngahaturkeun nuhun we kana pangbage ti sadayana walar Ustad Winata jep sararea jempe ari Modin gawena rurut reretre ka Nyimas Lisna sareng ka Romli malah Romli terus dipencerong siga nu neges-neges kana rupa Romli. Ari ieu saha Nyimas? Ustad Winata name naroskeun bari nunjuk ka Romli menilunggu. Ieu teh nu ngajait tina balai abdi mama sasat nu nyalametkeun raga abdi. Pemisareatna teu ditulungan ku anjeunna macan tangtos we abdi tiasa patepang deui sareng ama kalih ibu. Waler Nyimas Lisna. Sanaos aya keneh oge saurkeun teu acan tiasa kebat jalan kabujeng kapegat ku kasedih sareng kareuwas nalika anjeunna aya di lebet saung segeruk Nyimas Lisna nangis bari nyuuh kana pangkonan ibuna kalayan mastakana diusapan ku Ibu Aisyah ngaso heula ngaso mitra sadaya jalma-jalma nu araya keneh di bumina Ustad Winata kurang leuwih 12 urang kabeh cerempe lirgaang katincak nanging teu kantos lami Ustad Winata name sasauran deui naros ka Romli dupi ujang saha kakasih saurna bari neuteub seukeut pasta abdi mah Romli Pak tema Romli nyarita tetep bari tungku dupi linggi sarakan abdi mah ti tepi swiring sisi lamping pasisian di susubu dia di suci gunung lemur singkur tonggoheun ujung berung Pak Romli nyarita ngagalindan bari dipalencerong ku sararea ari Modin magawena ngareretan ka Nyimas Lisna nuju nangis keneh dina pangkonan ibuna ujang langkung ti payun bapa wanita dihapunten lahir tumakaning batin rehing bapa name tumaros ka salira kitu sotenan sanes bapa ngapilainkeun ka tamu nu name sumping mung bae bapa kabujeng ngaraos bingah ku ayeuna pun anak tiasa wangsul deui bari disarengan ku ujang kalina ti kitu bapa ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ku ayeuna pun anak tiasa disarengan ku ujang salajengna bapa bade tumaros sakali deui ka ujang Kinten-kinten ujang tiasa ngajelaskeun dina perkawis pun anak tiasa wangsul deui kalayan disarengan ku ujang eta kumaha kawit-kawitna ujang tiasa tepang sareng pun anak cobi bapa pasian keterangan ti ujang saur Ustad Winata neme marios katamu atur nuhun abdi enga diparios ku bapa kalayan insyaallah ku abdi bade didadarkeun sakumaha pamenak abdi atanapi sakaterang abdi tina perkawis putra bapa
nanging satacana mugi Bapa ngahapunten bilih ayat cariosan abdi nu kirang raos kadanguna. Jalan abdi mah jalmi ti pekampungan nuloyog upami abdi kirang tata titi kirang duduga peryoga teh Pak sami-sami Bapa ge kedah dihapunten ku ujang mangga lajengkeun ujang. Kieu menawi kawit-kawit nama Bapa dina hiji wengi duka tabuh sabaraha mah mung dipaparah ku abdi teh rupina aya kana tabuh setengah 11 mah jangan parantos impenaker. Waktu sarita abdi bade wangsul karo rompok tos ngadir cai kangge kaserang dikersakeun abdi kangge jalana patap maya satapak ka sisi kebon kagungan pun Bapa. Barang duga kebon ningal saung aya nu ieu ngareumpeukkan ku regang awi sareng dangdaunan. Atuh sakedapan mah abdi teh ngaraos keuheul jalaran ti payun saung teh ngadamal pun Bapa kantos kantun lebuna anu ngaduruk. Ayeuna aya deui nu ngareumpeukkan ku regang awi enggana carios regang awi sareng dangdaunan teh dibuat pabetkeun ka sisi kebon. Atuh bade seep abdi leuwas nguping nu di lebat saung. Barang ditinggal Masya Allah nyampak istri raksukan rangsak kitu deui sinyang rangsak hampir orat. Nyata istri teh katinggalan di guguyak ku hiji pameget bari sampeanana dicalikan ku eta pameget teh ceuk Romli can kebat sabab aki Aceng megat motong tumanya. Kegelanan aki megat motong didiukan sukuna teh palebah naonana nya palebah pigeulang sukuna pali luhurna pigeulang aki itis rada luhur sagede palebah tur meureun luhureun tur amuing salureun turun mah palebah eta suan heuh dina mumungang tur meureun nya Gusti mah agung geus kitu kumaha Gus. Aki Aceng siga nu kaget make nyebutkeun dina mumungang tur sagala bari sirah gogodeg. Tak aku aya abdi ninga pola eta pameget kitu teh nya eta nafsu atuh ceuk emutan pasti eta jalmi rek ngalampahkeun telur teles. Aduh serepet abdi ngalugas bedog bari digertak korejat eta pameget ngadeg bari manggul eta istri teras luncat ka lebak lajeng ku abdi teras dibaberi bari ngabar-ngabar bedog sabada tepi pisan di saung abdi kai jalan udagan nya abdi liren heula sisi jalan ronaan jalan abdi tos leuleus kantos lami katinggal aya jalmi nuju ngungkug dina galengan barang eta jalmi dugi ka jalan si istri teh setengah dibobotkeun kana taneuh doangnya keneh macul. Tos kitu abdi ngayakeun tindakan jalan anjeunna ngayakeun serangan ka abdi mung teu lami kabujang anjeunna lumpat duka teras ka mana. Engana carios eta istri teh dibantu wangsul karo rompok kaleresan di jalan aya truk ngalangkung yang ngiring we kana truk. Dugi karo rompok teh name abdi menak katerangan ti Nyimas kalayan kupun biang sareng kupun Bapa di piwara ngarerep kenging 5 dinten. Ta ari tadi kinten tabuh 6:30 anjeunna maksa palai mulih kumargi abdi ngaraos melang nya terase diajapkeun ka camih-camih kupun biang di piwarang diajapkeun tak kitu pamenak abdi teh Bapa upami Bapa palai langkung jelas mah jujutanana saya taroskeun ka tuang putra ceuk Romli. Rada panjang lebar nyaritakeun perkara Nyimas Lisna. Atuh puguh we Ibu Aisyah sareng Ustad Binatang ngaranju ku ngadangu beja ti Romli kitu teh perkara Nyimas Lisna nyampak nuju diguguyak ku hiji lalaki bari raksukan sareng sinjang nararawe. Akhirna Ibu Aisyah kagungan timuru palang siang nu janten putra korban kahormatanana nu baris ngajadikeun kamenyan koneng wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang katinga rarai Ibu Aisyah menirepkeun kerai pias manah ratu asa tekan tenan raraosan kainggis tos kajudi kawirang tos kagamar tada teuing kuyurna salelembur ear saja jagat upami nu janten putra dugi ka kahormatanana korban mangkaning rumaja putri kene. Leheung pamiti aya buahna kumaha lamun aya buahna saha nu baris tanggung jawabna. Ninca kana paribasa sisiniran seureus lamping meuli ceno teu dikalapaan euleh geuning guna genol eueuh bapaan ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya harita para wargi sadaya Ibu Aisyah tuluy tumaros deui danten katingal kieu pun anak nuju diguguyak di lebat saung teh ku pamegetna ujang saur Ibu Aisyah sorana ngageter harita teh saperos anu nafsu. Kantenan we Ibu nu mawi ku abdi digertak oge tema Romli sawajarna fokus Ustad Winata name tumaros ka Nyimas Lisna
anu tos leler tina nangisna mung masih keneh nyuuh kana lahunan ibuna. Eta lisna apa kalalakina nu nyieun kurang ajar kitu jeung kumaha mimitina kapan dilis teh harita teh keur aya di kamar lain Ustad Winata teu kuniang nyimas lisna cengkat cing pok atuh jelaskeun lis kumaha pangna lilis tepi ka kitu teh jeung saha jelemana deui. Ibu Aisyah mairan sanaos nu geulis capek keneh bari kasono kanu janten Ibu Rama teu acana lipur oge teu kahalangan ku kitu teras dicarioskeun ti awa aya kaributan serangan ti pihak rampong dugi ka aya nu ngiwat ku saurang lalaki mung teu acan disaurkeun saha-sahana mah margi kapungkas ku ngecelakna Cisoca lir Cibun nu murag tina dangdaunan. Harta salabeting nyimas lisna nuju sasauran panjang lebar nu araya pada ting palencerong sama laki Aceng make jeung godeg sagala pok Ustad Winata tumaros bari neuteub seukeut. Lis tadi cek Lilis nyaritakeun basa aya kaributan teh Lilis keur aya di kamar tuluy ka tukang maksudna rek naon harek nyumput atawa rek neangan ibu jeung ama. Mun maksud mah bade ngawartosan ka Kang Armada bilih anjeunna teu uningaeun aya kaributan nanging barang ditinggal ka kamar nyampak tos teu aya lajeng abdi kaluar jalan ka pengker katinggal Kang Armada nuju ngayonan rampok duaan tos kitu anjeunna bade anu ngabongohan ti pengker enggal ku abdi dibujeng nanging anjeunna ngiles duka ka mana duka ka tewa ku rampok duka lumpat margi ningal minu sakitu nuju campuhna barang abdi bade mulih deui ka bumi neme ge malik anu ngenyang leungeun abdi teras dipanggul dicanak lumpat ku saurang pameget atuh abdi jajerita nanging saurang teh anu mirosea rupina mah teu kadangueun bilih nuju mayunan pibahyaeun sawengi abdi dipapanggul dibantun ku kurubutan ka tempat musuni sareng geuman sabada tebih abdi tampiling duwi kaleng teu emut kaler kidul emut-emut tos aya di lebet saung leungeun sareng suku di talian dibincang panon abdi ditutupan ku salempay sareng baham di lebetan lama. Saur nyimas lisna ngajelaskeun sawajarna lajeng Ibu Aisyah nemeh nyiring tumaros eta Lilis sidi kana rupana lalaki pada sidi kumaha bu jalaran panon abdi ditutupan ku salempay mung sabada lama kanu dilebetan kana baham abdi dilebetkeun teh dilaan ku eta pameget lajeng abdi naros sangem abdi saha anjeun kumaha ngajawabna sauna teh piraku teu apal ka akang unggal poe sagulung sagalang akang cinta lahir batin ka anjeun ngan teu wani pok sok sieun anjeun teu narima sabab ngadenge beja anjeun tampikan tos kitu ku abdi ditaros deui anjeun teh Kang Armada nya akang Armada bari ngajamret acuk abdi dugi karang saktra sinyang abdi dibebekeun parel nyimas lisna atuh nu arayana reuteup beuki seukeut di barung ku hate ngaranjub dumeh ngadenge cariosan nyimas lisna aya pangakuan ti hiji lalaki ngaranna Armada modin silireret jeung baturna malah ngaharewos percaya ka dewek sia sabar Hamim ceuk dewek kumaha nyarita ka ilahi pasti wawalak si Armada ya ki kolot kumaneh malah nyebutkeun ulah sok sudon ka dewek eta geus dikaterangan ti lisna kitu ceuk modin asa reueus dumeh sangkaanana henteu nyalahan nya anu bisa kana tebakanana iling mah teu nyalahan euy paingan ceuk ilaing keukeuh we nu ngiwat nilisna teh si Armada Hamim muji puguh beuki asa beukah liang irung tudara saha teh dewek mah tara kabeunangan dipaling Mim dewek teh apal meureun modin seuri kawas nu gumasep tuluy neuteub ka nyimas lisna anu keur tungkul Lis yakin eta lalaki ngaranna si Armada keduka yakin manu pasti mah teu acan bumung anjeunna ngangkeunkeun jenengan Armada baler nyimas lisna ok aki Aceng ngilu nyarita ke heula nyai aki teh lain teu percaya yen eta lalaki nu boga kalakuan goreng ka nyai teh ngakukeun ngaran Armada keur nyai ulah waka boga kayakinan ka Armada ulah waka boga kayakinan ka kumaha ari aki geus jelas bieu ceuk nyimas lisna ngakukeun ngaranna si Armada piraku lain ngaran Armada maka daek ngaku-ngaku ngaran batur cek modin nempas kaki Aceng sabab manehna tetep boga sangkaan ka Armada ari katamah-tamah ngarasa cuak monjong waka nyempat jitu lain modin keur aka jelema jahat mah bisa wae deuleu nu artina rek nepakeun gegeuleuh ka batur nepakeun juring pateuh pugu-pugu ngaran manehna si Bolokotono ngakukeun ngaran batur lantaran sieun katohian komo kitu si nyai teu awas kana rupa eta lalaki lantaran panon nyai ditutupan ku carecet sajabat kitu tadi lamun teu salah denge dedengan dewek ceuk si Ujang nyebutkeun anu mangul si nyai teh make tarago sideung
ku dasar kitu keur dewek can 100% percaya eta lalaki bener lain ngaran Armada teh malah Aki Aceng. Lah susah ngomong jeung aki-aki ya bongkeun aki-aki kuno lah cek Modin nyarita teu wani tarik pok Ibu Aisyah naros deui taletenaker ngaso heula ngaso. Harita Ibu Aisyah tumaros. Kaina ibu rek nanya sakali deui kalilis, lamun lilis boga kayakinan atawa nya eta lalaki ngakukeun ngaran Armada, kumaha tanda-tandana aya nu maksud ku ibu teh naha apal kana sora si Armada? Mawi teu patos tegas kana sorana mah Bu, jalaran anjeunna ngangge tergosideung mung abdi teh rada percanten we wire. Ieu salempai teh dianggo nutupan panon abdi. Ieu salempai gadua abdi mung sakitu dinten nu kalang pengker, ku abdi dipasikeun ka Kang Armada. Margi hawatos ku anjeunna teu gagungan salempai. Walar Nyi Maslisna bari nguningakeun salempai warna kayas nu direna sisina ku bola hejo. Kebeg tos kitu mah Ibu Aisyah sareng Ustad Binata ngakebeg kalayang gede kapercayaan yen boga kalakuan goreng ka kaputra teh Armada. Amanah pami kitu mah yakin si Armada margi saur lilis salempai nu dianggo nutupan socana teh salempai nulisna. Mung leres tos dipasikeun ka si Armada margi abdi ge terang masikeunana atuh. Punten mah Ustad lah sanggup abdi kumaha ieu. Tos moal lebat deui si Armada nu boga kalakuan kitu teh. Eta geuningan buktosna salempai nu dianggo nutupan socana Nyi Maslisna. Kagungan anjeunna mohon kangge kagungan Nyi Maslisna nu terus dipasikeun ka si Armada. Ku dasar Nyi Maslilis sareng si Armada teu aya ge abdi mah terus gaduh timuru atuh. Dan nu sanes mah moal nya nganggo naon teh sasauran sagulung sagalang bari nyebatkeun Nyi Maslilis tampikan. Ayeuna mah kantun nyangakeun ka Mama Ustad sareng ka Ibu. Bari kumaha ka jalmi sarupa kitu? Sami serengung hak camelak cuman tak kabisan sanggup kasarna bade nicak hulu teh nu asli pulang sengit mulungan anjing kadempet atuh. Percaya Ki ka kuring geuning kitu buktina nurutkeun keterangan di Nyi Maslilis ge yakin si Armada cek Modin asa meunang sorangan bari nepak dada tur nepak tuur Aki Aceng salajengna bade kumaha Mama Ustad nah jalmi nu kitu teh bade diantep wae. Warampong nu kadi ge baturna si Armada anjeunna cicing di dieu teh pura-pura ngalap ilmu padahal keur nyeko maneh teh di dieu keun siah kitu. Pokna nanya kana pamadegan Ustad Binata nuju melengu celengkeung Mang Subinta bapana Modin ka kalamiru nyarita. Sangemang mah tos we gusur jalmina ka dieu Ustad. Mupakat bae lah mupakat Mang lah. Pokona mah margi tuman jelema kitu teh bisi bisa non teh kitu-kitu deh kan seje nih ke cek Modin jeung baturna limaannya tujuan kana maksudna Bah Subinta. Kumaha atuh ibuna perlu diteang si Armadana. Ustad Binata naros heula ka Ibu Aisyah garwana. Tos bula langkung saya gusur ka ditu man kitu malah direcah ge moal matak jadi naon-naon atuh. Modin nahatean ka Bu Aisyah. Teu langkung amanah eta malah Ibu Aisyah teu masihan waleran nu pasti. Cobi Ki abdi pasian pandangan ti Aki nah priyogi si Armada dicana ka dieu. Ustad Binata munut pandangan ti Aki Aceng. Ari Kang Aki mah miwarang moal ngawaga moal teu langkung penggalih ki Ustad. Mung upami bade dicana ka dieu salajengna bade dikumahakeun cek Aki Aceng malik tumanya kana maksud Ustad Binata sedeng nu nemalan si Modin. Ari geus ka dieu mah pen tanggung jawabna we tuh Ki. Lamun manehna teu tanggung jawab sokomo lamun teu ngaku boga pagawean kitu ka Nyi Maslisna wajib diwarah ku sararea tuman cek Modin siga nu miceuceubna keur ka Armada. Ulah wae nyieun tinakan Modin eueuh salahna ditanya heula jenisna. Nanya manehna ngalakukeun teu bener. Da Aki mah geus jelas aya buktina tina soal sapu tangan make ditanya heula. Lamun kitu eueuh buktina bari manehna teu ngakukeun ngaran si Armada keur kuring ge da moal wani nuduh atuh. Pokoknya mah kumangke we di mana-mana geus ka dieu mah tuman lah. Temal Modin bari ngadilak ka Ki Aceng. Waktosna seep.